Kulantaran isuk aya nama arek balanya jadi hudangna isuk-isuk tuluy mangkat markirkeun heula motor pas di jalan teh katirisan da teu make jaket nepi ka jalan teh ngisi heula bensin ngantri lila ujung-ujungna di tukang bubur. Kela kedeung besti samemeh mangkat balanya teh nanah arek bebenah heula imah. Nya bari jeung di benahanan teu kabeh oge. Penting mah teu ngalayah teuing besti pas balik balanya teh. Tapi da leuheung isuk aya nama teu meresan ulinan si galing heula. Besti bari jeung teu menahan ulinan budak ge ari pagawean nu lain masih keneh namu. Modelan isuk ayeuna besti pindah ka dapur teh aya we lapaneun piring teh. Nya kitu teh ya besti ti kamari hoream hawana teh arek bebenah gerohaneun oge. Aya untungna keneh ku ayeuna mah gerohaneunna teh saeutik ngan anu loba mah ieu we lapaneun. Ayo semangat ulah loba teuing ngeluh meh tereh beres. Terkadang lamun misalna hudang isuk-isuk sok hoream nyambak beunang. Aya nu sarua teu besti lamun misalna hudang isuk teh nempo heula HP lain buburu bebenah ieu. Eta salah sahiji kabiasaan teh nanah lamun misalna hudang isuk teh besti isuk ayeuna mah moal kaburu gegeroh jadi we gerohaneunna teh disimpen heula di dinya. Kulantaran isuk ayeuna teh nanah arek balanya. Walaupun matahari mentereng tapi arek make sunscreen heula. Tulikeun make moi soalna dua produk eta mah wajib lamun misalna arek ka mana-mana kudu dipake. Ulah poho besti ieu si anduk ganti heula ku tieu da manya teuing ka mana-mana make anduk dina luhur sirah. Tiungna geus nempel dina sirah dituluykeun make topi. Nah cenah teh nanah menang make topi lain make helm ieu apanan lamun make helm teh balikna sok rieuh sirah sok asa asup angin we besti makana ayeuna mah make topi we ulah make helm. Jeung deui si dompetna bawa besti maknya arek balanya teu moal dompet. Samemeh mangkat make heula gincu besti ameh moronyoy ieu biwir. Ameh teh disangka mayit hirup geus ulah beureum teuing asa ngadarewa beureum teuing. Nyimpen heula kaca tuluykeun urang mangkat besti pas dibukakeun teh blong panto tiris geuningan. Ulah kamikiran tiris ayeuna mah kumaha carana ieu parkir motor di dieu. Biasa lamun emak parkir mah mundur maju. Tapi da ulah salah besti bari jeung mundur maju ge ieu ninganan bisa naikkeun ka luhur kana jalan. Bener we besti nepi ka jalan teh hawa anginna mending ngagelebug ieu tiris jabat teu make jaket. Tapi da emang geus kabiasaan teh nana lamun ka mana-mana dina motor tara make jaket aya nu sarua teu kitu. Asa hareudang we besti lamun misalna turun tina motor make jaket teh. Asaan pas tadi makat di imah mah rada poek keneh nah nepi ka dieu mah geus beurang kieu. Sabenerna mah besti rencana awal teh nanah balanya teh rek subuh-subuh tapi da kulantaran sibuk nyoo HP jadi we ka tukang sayurna beurang kieu. Bari jeung ka beurangan ge nepi geuninganan besti ka tukang sayur teh. Can kata besti masih keneh di jalan malahan mah ieu ge arek parkirkeun heula motor. Lamun misalna unggal isuk sok balanya bujang teh tapi da kulantaran bujangna libur jadi poeuna mah ku teh nanah we nya besti asup heula ka jero milihan heula sayurna. Singkat cerita balanyana anggeus jadi ayeuna mah urang bon heula ieu si balanya nya kan besti poeuna mah balanyana saeutik jadi henteu loba teuing dina motor. Sakalian besti samemeh balik di teh nanah arek ngisi heula bensin geus sakaratul maut geuninganan geus sabalok. Hayu besti urang ngabiur heula ka belah dieu tah. Alhamdulillah na teh besti jalan raya teh meuni longsong modelan kieu geunaheun tapi anu teu geunaheun di pom bensin ngantri astagfirullah jaba jauh keneh ieu teh antrian. Lamun misalna bisa nyalip mah hayang nyalip ieu teh besti tapi utamakan mengantri nya kan besti. Singkat cerita sakedeung dige nepi ka si eteh-eteh nu ngisi bensinna tah teh nanah geus ngisi full ayeuna mah hayu urang balik deui besti ulah lila teuing di pomna besi lain betah sabenerna mah besti lamun di pom bensin teh ku ngantrina teh ning jadi we lila mangkat longsong balik longsong jadi geunaheun ayeuna teh balik arek nyimpang heula ka tukang bubur. Biasa besti lamun